Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Bibi itu diharapun imah jajar-jajar emer jang naon deh dicayan segala. Nernak Pernah cupang Bibi? reungit. Oh. Emang di dia aya gitu nu ternak cupang. Bibi rek ngajualan anak reungit segala. Nggak anak reungit da reungit. Reungitna? Anu geus ngapung? Terus eta lamun geus loba, ku Bibi rek dikumahakeun eta reungit. Dilatih teh ulah nyedot getih teh nyedot temak. Nah, kana mun geus pinter, muka terapi sedot lemak Bibi di imah. Redangnya aing ya. Ide yang sangat brilian sekali. Can aya bener. Ngadungkuk we pokona mah orang selaku alo ya. Ngadungkuk pokona mah. Bener bi alus bi eta bi ide bi. Sedot lemak anjir make reungit nya. Guys. Matak mangga ka ibu-ibunya anu bermasalah dengan kegemukan nya. Tiasa daftar langsung ka Bibi Abdi terapi sedot lemak dengan nyamuk. Mung meureunana efekna rada retep. Harate. Nya, tapi da sakedah pastinya Bi. Tah gitu meureunana nya. Sok enggal daftar meungpeung nuju promo. Nya. Anak aing ya. Ampun teh. Hah, bisa wae ya anjir. Encu. Oh bener beratnya tanda-tanda akhir zaman ayeuna makin bermunculan Oh maksiatan ayeuna merajalela nya perjinahan ogenan ayeuna mah terang-terangan berat di mana-mana Naon itu teu puguh-puguh anjir jual ngabahas akhir zaman sagala anjir mulai karareueung ai maneh. Pan kosim penting tas pengajian berat ai kari-kari bieu memeh ka dieu pisan kosim mergukan anjir perjinahan eta sedarah adi jeung lanceuk. Di mana ket? Pan kosim teh secara sengaja berat dia teh memeh ka dieu teh mampir heula ka kandang domba kosim anu adi lanceuk anjir keur jinah. Pan sedarah eta teh ulah. Kos. Teu naon sih teh? Da domba teu naon. Mun jelema tah teu meunang. Ngomongkeun si Kosim. Berarti lamun jalma jeung domba ulahnya. Teu naon ai sama suka mah si teh. Lain eta pan berat. Domba nu Kosim eta rada mirip si saroceng sia. Anu bener sih teh. Aslina. Pira aku domba mirip si saroceng. Pan kieu berat carita nanya harita teh. Kosim jeung si saroceng teh ngangon. Di sawah nu eta teh anu kubang dawa. Terus? Si saroceng nya teuing hilap eta teh teuing kagok meureun. Pan keur kiih mana teh? Domba mundur. Ah meureun kagok dilalempang we ku si saroceng teh. Atak ayeuna rada mirip dombana euy. Ku si laing diantepkeun ya. Laing curiga sih emang nyeluan anjir. Si aing mah pasti celina eta domba mirip didinya nya. Pasti anjir Kosim mah. Moal teu ngiluan moal. Please kos. Ieu domba si teh. Domba teh. Najan bikang ge domba. Parah aing si Kosim ya ampun teuing. Tapi pan randa teu basa laki. Geus kana rana deui wae ieu ampun teuing kos please kos. Nirempak teh ieu si ieu huluna ampun teuing. Hah bisa wae ieu anjir ya. Anak domba ya. Bijana awe maneh ngajakan balikan deui cenah mo. Heeh, berat. Balikan deui ya tuh maneh. Tuh. Anjing jual mah saremo. Balikan deui. Oh atuh pan maneh bogoh keneh cenah kamari ngomong gaing. Berat. Namun balikan di jeung mantan teh sarua jeung urang nonton film Titanic 2 kali. Ending-ending nama film keneh. Tapi dah bener. Ayo maneh mah ti Tasiknya lain Titanic. Jadi ending nanti maneh nama ti Kusru. Sarewanya.
Itu teu anjing seru kana rungkun sih. Hah, bisa wae ya meong congkok ya. Dulu namanya hariwang budak nuturkeun wae bikang. Nya wajar atuh bi. Ya, pan siuda teh ayeuna teh geus bujang. Geus masana puber. Ya. Terus ayeuna nu nutur bikang, geus ilaharna di mana-mana ge kitu. Tapi jelema eta nu dituturkeunna. Jalma atuh Ngomong gitu. Ya guys ya. Ya, anu teu wajar mah lamun siuda ayeuna nu nutur bikang tapi bikangna eme. Tah eta kakarek. Teu wajar. wajar kumaha. Siuda arek disebut normal lamun nu nutur eme bikang. Teu normal berarti. Ieu nu teu normal malah nuturkeun embe jalu Pirak ku jalu jeung jalu deui eta disebutna LGBT nyaho teu. Tidak. Ini tapi masalahnya lain di dinya. Ya, masalahnya. Masalahnya apa rek disebut wajar? Asal apakah rek disebut normal? Lamun siuda ngareuneuhan me eta masalah. Ya guys ya. Eta masalahna. Ha bisa wae ieu ya anjir tarumpah wiro sablang ya. Dia teh kaundangan Brad. Acan ke puting rencana mah nungguan jempling. Rame pada mah bieu lamun kaundangan dangdutna anjir keren Brad. Kosim ngiwareg joget bieu teh jeung Biebah. Halus artisna euy. Pokona mah Brad ngan hanjakana bieu teh euy keur ngeunah-ngeunah jogetnya Kosim. Aya tragedi saeutik euy. Naon? Oh panggungna teh pak borok-borok dengan Brad, jian rek runtuh. Biebah mah kok lompat anjir turun tina panggung. Pan di dinya nya jiwa superhero Kosim tah biji nya. Kela atau nggak ditulikeun. Jiwa superhero. Ya, kos superhero mah anjir berotot awak lagi. Superman, Batman. Berotot, Hulk. Manya anjir waruga jiga kieu anjing superhero. Ieu superhero naon ieu? Anjing curiga ieu mah nya. Kan aya guysnya superhero geuningannya ieu non teh Spiderman mah pan lancah. Ieu mah lain lancah guys ieu mah. Ieu mah. Jote congcorang geuningan. Simut bedog. Tah, ieu kieu kabayang nya setelana teh anjir hejo bagedod. Gapaleun di dinya mah. Kieu ge superhero Kosim ieu. Superhero Kosim lah. Terus kumaha terus tulikeun. Pan si artis teh nya Pak Dayagdak tuh ada panggungna keruntuh. Ku Kosim teh ribut di pangku anjir. Bawa lompat ku Kosim teh nya ka tukangan panggung. Euy. Abong jama nya Kosim teh niat HD, di mana kesalahan Kosim gitu loh. Nya. Kituna disebut asih dipulang sengit. Pan rek main teh artis teh eueuh. Kosim nu disalahkeun anjir. Pada nyarekan ngadegung-degungkeun hulu. Manya anjing superhero didegung-degungkeun hulu. Ya. Sia teh eta mah si laing mah eta lain rek nyalametkeun artis. Arek ngamankeun artis anjir ka tukangan panggung mah nya didadatkeun ku jiga nama ku si mah di juru anjing eta artis teh. Aya wae si Kosim. Guys da emang kieu guys si Kosim mah. Jadi di lamur teh si ieu mah biang kerok sumber kerusuhan teh. Berat Kosim mah ari ngitung tara rusuh, tara kerok Kosim mah. Jago matematika kieu-kieu ge baheula keur sakola. Caprak anjing. Ya, lain kerok masalah ngitung. Biang kerok teh anjir sumber kerusuhan. Di dinya teh anu sumber ngarusuhkeun we lamun aya di dinya teh rusuh acara teh. Biang kerok sih. Hah, bisa wae ieu anjir superhero congcorang ieu. Brad, geus beres rumah domba teh Brad. Geus tadi ge isuk-isuk langsung pencit. Geus pokona mah aceng peuting ka dieu. Urang babakaran. Pokona mah nyaho santap we pokona nya aceng mah. Bener tuh. Ka dieu mah pasti Brad. Ngan aceng mah kana domba mah teu pati Brad.
Nah, Komo Brad, Aceng mah pokoknya sarupa ning nusukuna opat Brad. Heeh. Aceng mah teu beuki. Kumaha atuh? Komo bangsa meja geuning Brad, kursi, lomari. Aceng mah tara pisan. Anjing. Nya aing heueuh we ieu. Heueuh ceng pan si laing mah lain rinyuh. Lain si laing mah. Sarua aing ge tara ceng. Ngahakan meja kursi mah. Tara aing ge teuas anjir. Nya aing heueuh we anjir saroceng ieu. Ha bisa wae ya si raru minyak ya.